cerita masalah mistis di ruangan penggilingan, berarti ruangan mesin maksa ote. Bentuknya sosoknya sosok manusia gede biasa jongkung badak tapi kehanap akar di ruang penggilingan. Di ruang nunggu pelayuan noni Belanda biasa awewe gelis. Di ruang fermentasi dak laletik garudul. Fermentasi teh fermentasi naon? Kan kayaknya sistemnya teh teknisnya teh si pucuk teh tilur teh diturunkan ke mesin giling. Beres digiling diangkat, dimasukkan di fermentasi di peyem heula memeh dibakar gitu. Disimpan heula beberapa jam, sajam atau setengah jam. Di ruangan Si eta ya nanti. Aya teh eta barudak garudul. Biasa itu udah kaletik gitu. Iyalah udah letik. Kadang nyerupakeun urang yang keur gawe hari teh. Kadang nyerupakeun budak. Tapi si orang-orangnya heran pun kok kumaha sih budak si eta bisa tembus dinding gitu. Ternyata eta anu di ruang di ruang fermentasi nu bunuh eta. Budak garunul teh jadi abus karena dinding gitu. Pernah urang keur gawe di HE di ruang pembakaran. Aya si ieu cenah tah ka urang teh. Ada si budak masih. Dituturkeun tapung si jelema teh. Nah, budak itu kok pindah ka ditu tembus gitu, dindingnya ditembus gitu. Oh, sampai padahal mah ternyata padahal mah eta. Kita sabaraha urang sabaraha hiji. Budak garundul mah pernah katingali mah. Tilu di ruang Sarua rata garundul. Berarti bisa mangrupakeun etanya. Bisa mancala putri gitu. Kita lamun anu di ruang giling teh mah pernah ningali obat pel kita teu. Dina logo ada leutik nih jelema janggotan jangkung tapi kahandapna akar di ruang penggilingan tapi hirup lamun orang bisa ningali tembus pandang ieu mah. Terus lamun di ruang sortasi eta mah urang can pernah ka ieu ka penampakan kayak penampakan orang-orang Belanda gitu tuh. Sering di luar kerjaan mah si penjelema si karyawan mulai mulak-malikeun pucuk teh mulai jam 2 jam subuh karena kaluhur jelema gitu tuturkeun eueuh isukna panggih deui bentuknya nyata teh noni Belanda geulis nih bro noni Belanda didinya tempatna namun di ruang tungku ruang pembakaran mah aku alam ting naon eta mah goblok urang pernah Masa anu tinggal kene teh di jelema orang Belandana. Aya lah. Maksudna ieuna gitu aslina. Oh aslina paling nu karari itu unggul. Eta mah jelema biasa urang ting makhluk abang di haut mah pernah urang oge keur apa berpiket ngurungun haut keting kucing pernah ngalaman teh eta ieu bersorangan bro panti ngarojokan sulu besi panjang gitu ngangkang gitu kan tuh mungkin orang sorangan jam 1 mulai percaya tadinya orang benar. Namun di juru pabrik di luar teh kadieu lah eta bentuk ting datang urang teh kieu Berarti maksudnya kumaha datang ka dieu? Kronologisnya teh kieu urang teh heula teh mulungan kawatnya kawat butut teh keur urut pager puluhan urang teh bawa teh acan di imah teh ditunda urang teh tarasa teh penting teh pamajikeun mah beureum kaasupan nya kadang manehna mun lagi lamun kertek manehna hayang mana bisa gitu bisa narawang gitu ayeuna teh posisina lain sombong pun tadinya kenyataan kitu penting teh kadataan karuhuna gitu beres eta biasa nol gerapak deui ternyata itu juru urang teh ditanyakeun bentukna siga kumaha jangkung gede janggotna sakieu nanyakeun kawat ka urang urang bulungan pedah bulungan kawat didinya bahasana teh balikeun kawat aing si eta barang aing ngeunah we dicopotan jongseng cenah ceuk urang teh ke heula ente saha mau dibejakeun ngaranna penting balikeun cenah lamun seng urang teh rumah lamun kawat heg bae ku aing dibalikeun tapi mun urang kadenya di kumaha mah moal ku aing dijamin keamanan cenah mun ngaliwat moal cenah heuy sukan ceuk urang teh eta mah bentukna kitu enting sa ngaranna
bentuknya nu bieu ku pamajikan Udah datang lagi gitu unggul. eta baru ka pamajikan jadi geus sababaraha apa ieu bro pamajikan teh teu niat si urang mah nya Kan cuma merendang geus sok kitunya. aya nu datang minta tulung oh intina mengarukiah lah ari pengobatan itu urang mah tara terus emang bisa rek berobat ke orang tara gitu nah sok aya angan urang mah ketika mengobatan teh konsepna teh urang mah nolong kami ulah di MR urang mun jadi tukang kitu ya urang geus sebatas gitu pokoknya orang ulah mandang buruh mandang Kan rezekinya orang udah. lain maksudnya teh misalnya Karena mana enak pas kayak dimanfaatkeun nya. pan karuhun teh datang ieu budak teh bisa ngobrol kade maneh ulah jumawa ulah ngitung-ngitung karena masalah imbalan mere ditarima teu mere kembali kembali orang ge mung gitu nya mung jadi kikituan mah era gitu urang emang bisa naon sih gitu Tidak tenang naon dari geus aya buku rezeki nama da meureun iya nolak gitu. ngan maksudna Kan udah penting nama makan tenaktor nya Ya kan. karena ilmu mere meureun ngarasa ditulungan mah meureun alhamdulillah meureunnya Ya. lagi ngarasa katulungan Iya sama sih. ikhlas. iya sih Beda, gitu gitu. teh mah si karuhun ieu teh pan urang jadi berat nyaritakeun nya karuhun anu sok datang ti pamajikan paling ti urang di cuk ting kasaruhu ka namanya ting generasi kasabaraha lah urang tuh apa jadi soalnya Ini sama Abdillah. si abah gitu ceritakeun jadi si karuhun anu eta sok urang datang we ngalamukan ka pamajikan teh di si Tarikan. di si urang eta teh nya si abah teh wanti-wanti urang udah orang kagok ini kembali lah dia mah itu orang ngobrol batunya lain-lain ke orang naon turunan Hasanuddin Banten Oh, Hasanuddin Banten turunan anak turunanna ayo ampura apa sebelah mana? sok datang tadi ngalamukan jadi lamun pamen kurupuk aya curi para kasakan anu Ieu na lupa Yuninya. tarajo manehna kelipuk dua kali assalamualaikum bagus mendatang hari begitu mah beda jeung juri haoknya babaraha kata ieu mah biasa da emang sosok nanti lamun digambarkeun lalaki geus rada kolot canggung make sorban bodas kabeh bodas make sorban gitu bawa itu kanan kirinya mah yang lamun divisualisasikeun anu sok datang turunan buyut pamajikan teh nek sok nempuan teh dia tanu sok ngajagana teh eta pan urang ngejaga secara Di nusuk mana masih kena turunan Prabu Siliwangi nya. Aya teh. Naik. ti indung eta mah Hah? ti indung Oh, jadi Hindu uyut mah ti aya. indung pan ieu mah anu sok datang haji eta mah uyut ti bapana ti almarhum itu urang gitu Da Hasanuddin mah masih kena aya ayeuna ka ditunya. aya Benang merahna kan ti ieu teh ya. aya Di ieu Sunan Gunung Jati nya. jadi Katanya lah tersadar kadang lamun eta ge kudu aya urang jadi lamun aya oke kudu aya urang pan itu asup sama majikan bak kurang terjemah. urang translate-na lah gitu istilahna mah jadi sebenarnya berdetik di sebelah jalan Solo Merabukan itu tuh mimiti nama orang tuh boga namanya dulu nama di Cijeruk sok anak Malang ya apa namanya sok Rukiah gitu mimiti nama mimiti kapancing nama pas gitu teh urang teh boga susugana gitu boga anu karasakan bahan tadi mah barang pamajikan di barang mah anyahoan manehna teh bahwa pamajikan urang bisa dipakai porsi bisa dipakai mediator cepat coba barangkali kembali lah miti wow deket wow aja harus wow deket pakai mediator beberapa kali tidinya nah dia rada tenarima pamajikan rada mung duki ka dia bikin soalnya rada mung nanti kieu ayo urang ngajogorekeun itu di si metodena ketika manehna menyembuhkan orang bisa dipapai si ieu teh kusaha di mana asal kieu oh ku si anu dianukeun urang anu dukuna sasa pamajikan umum gitu Sugudon lah sama. pamajikan sok sieun jadi fitnah eta mendingan lah mereka barang mah ieu mana nu nyerina ieu sok dikeun beres cageuk geus we teu dipanjang gitu soalnya kan nu paling parah jadi fitnah eta tak rada mundur emang teh teh harita jadi manehna nu sok tahu sorangan eta teh ngasuk tahu batur gitu Keun beda meureun da geus turunna memang geus kitu meureunnya jadi silana mah. Yang geus
jadi nges kuduna kitu. Jadi eta teh kan kadang-kadang kayaknya nya kan teh nasib, Iya. nya takdir kan gitu. Penting beureun eta urang meureun jalan keluarna kan gitu Iya. ya. Kan wae masalah urusan teh kan nyangkutna sok kieu lah bro nya teu munafik urang kana ekonominya. Iyalah, Kalau jelema alam hirup. pan gitu ya jelema hirup mah kan urang kana ngebon kana gawe kan Iya, gitu nya. Ari iya. beureun aya nu jelema ridho atau mereka kan alam meureun urang pura-pura rek nolaknya. Ya, iyalah. Kan eta mah meureun tong pasti ting dimodifikasi seolah-olah Oh, urang jadi oh. eta gitu. Jadi ari geus aya rezeki mah da kayak gitu. Dilulungan moal ieu. Ngan ya eta kan si Abah Haji eta teh ayeuna teh sementara can aya waktu ulah mun bisa mah Haji Imron, ulah waktu orang mana aja bang? orang eta sok datang teh itu di sana Aya keneh. ya terus sok datang manehna ngobrol jeung urang ngobrol gitu mun asup ka pamajikan gitu jadi mun bisa mah ulah waka maksudna ulah waka ieu budak ieu incu Abah can pas maksudnya can pas jiwana masih labil masih kudu dibersihan pikiran gitu ieu tapi kan memang ieu incu Abah teh kudu dibejakeun mah hatena teh tegaan ka batur terus cara pengobatanna mung aya implik-implikan minta duit lah tak nuduh ka si anu lah mung kitu cenah terus manehna karena Allah we gitu nulungan we eta mah manehna misalnya mere duitnya ya bicara masalah uang ketika manehna mere tarima cek si Abah teh teu narere tong diharga nya aya da emang urang nya seolah-olah lamun kitu eta urang jual beli ilmu teu meunang apa gitu tah eta teh sementara ulah waka kan sok aya we nu ka dieu Orang jarak jauh gitu ya. bisa Lebaran. bisa ubarana bentuknya lain gitu lain ubaran misalnya cara itu ubarah ku anu lain jadi bentuk Kawasul banyak. itu enggak pula mamanya nah hatena geus stuck Aya meureun. karunya tulungan jadi kamari kita duduran ka dieu Di dasar tina hate. kumaha ka teh pamajikan jadi kamari ge aya Jadi aya naktuna meureunna wae waktuna gitu. kumaha kerteg hate ieu lamun kerteg hate ieu misalnya itu jelema teh kamari aya duluan hayang ngajual imah bu geus deal harga 150 atau 100 Ya Bang. can jadi wae kukuh maksa torong pangaongkeun kumaha tuh iraha jadina mun salah manehna can mung teu bisa can aya heuh can aya itikad rek nulungan can bisa Abdi mah lamun suatu tempat ada berinteraksi na muntah. Kamari ge di mana apanya muntahnya? Muntah ternyata ada teman di dia ulang tahun. Abdi teh utahan ternyata teman kerasukan. Alhamdulillah beres. Kerasukan terus anu hiji deui mah kieu tanganna teh ternyata beberapa tahun yang lalu dia teh pernah dipinta ku dukun ngasih domba mencit domba darahnya teh dikuburkeun kamari teh minta deui kambuh deui masuk ka dieu alhamdulillah beres alhamdulillah jeung itunya Herman nya ajeng adanya Herman kamari mah alhamdulillah. Jadi Bapak ngobrol banyak pengalaman dari kehidupannya apalagi di sini tempat-tempatnya memang situasinya ya lumayan lah karena ini peninggalan tempat-tempat tempo dulu jadi lumayan juga pengalaman Bang Dede pengalaman istrinya ya mungkinan ya ada kelebihannya istrinya itu ya semata-mata itu karena Allah gitu ya kita terima aja ya Bang Dede ya cuma dalam arti kan kalau kita niatnya kita mau mendapatkan rezeki gampang aja iya cuma kan situ enak nggak kan gitu ya kalau kita ya kalau misalnya adalah misalnya yang ngasih ya sih kita terima aja itu mah seikhlasnya dia kan tapi kalau kita misalnya punya kelebihan kemudian naktor kan gitu ya itu kadang-kadang kan itu masalahnya kelebihan-kelebihan itu datangnya dari Allah tapi kan kalau kita manfaatkannya tidak baik itu akan jadi masalah juga ya masalah kembali ke lah gitu yang penting sekarang mah kita menerima aja kelebihan-kelebihan itu cuma dalam arti kan kita tetap pergunakan dengan baik kemungkinan gitu ya kemungkinan apa bisa manfaat sama orang-orang kan gitu intinya buat menolong orang lah yang membutuhkan lah gitu ya itu aja ya pemirsa ya sekian dari saya ya sebelumnya nanti kita akan lihat-lihat situasi di sekitar sini. ruang pengepakan Nah ini dalamnya dalam pabrik nih ruang pengepakan
pengepakan teh ya Mang Dede ya. Ya, Pengepakan teh. Ini sudah tidak aktif ya Mang Dede ya? tidak. Sudah tidak aktif. Ini karena gara-gara kejadian waktu tempo dulu itu kebakaran di sini. Nah, tidak produksi Mang Dede? Tidak. Sudah tidak produksi. Nah disinilah akhirnya karyawan-karyawan bekerja serabutan, ada yang di kebun, ada yang wira swasta yang bekerja di luar. Itulah kehidupan di sini setelah pasca pabrik ini kebakaran. Nah, segitu dulu rekan-rekan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.